Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Detia kalamurka harita ngararet kalebah tempat cicingna Sugarba. Nu direret surti harita terus ngacorelat cung sebagedeg. Sugarba mancuh dina tangtunganana digigireun Detia kalamurka. Dina sikapna jeung caritaan anu sombong harita Sugarba nyarita kanang bule. Kemampuan si Laing memang lumayan oge nang bule euy. Tapi si Laing kudu ngarti deh. Kangaranan ngayonan dua orang lawan sakaligus, mangka si Laing bakal kawalahan deuleu sia. Anu saterusna si Laing bakal rubuh dina kayaan eueuh nyawaan deuleu sia. Percaya kaing. Si Laing geus moal aya di kasempatan pikeun nyelametkeun diri nang bule. Maneh mah alinya capek kawas anu heueuh sia Sugarba. Ngomong we tarik anjir. Kuku hayang ngabinasakeun aing. Tapi dina kanyatana mah kala kamaleh engke anu bakal kawalahan. Cing balaya Cakra, balaya vodka ya kudu dikumahakeun ye. Mang kalau kawas kieu. Keur aing mah moal make kudu sieun di huruf ku dua urang lawan Sugarba. Lain sombong aing mah tong boding dua urang anjir. Dua karung ku aing mah digalas ya. Detia kalamurka ngaret ka Sugarba betul ngomong lalauna. Wala kajala. Borodol ningnong. Buncelik ngekok. Gadba. Getuluk waktu linggang bangsa euy. Urang duaan kudu mampu ngabinasakeun silang gule. Ku gabungan kekuatan urang duaan, tangtu silang gule bakal kawalahan. Mangkelu kawa silang gule geus tong diberi di ampun euy. Sugarba ngawangun pasangan saga diri pikeun majuna rajang. Manehna boga kayakinan kangaranan maju babarengan jeung Detia kalamurka. Kakuatan gabungan anu bakal ngagunakeun atau anu bakal digunakeun pasina oge moal mampu diimbangan ku anu dilawan. Si Laing montong kaduhung sanang bule. Karena akibat anu bakal karandapan si Laing dulu. Mualila deui bakal ngajampana jadi bugang dia pasempatan dulu sia. Detia kalamurka milu nyambungan kana caritana Sugarba ditujukeun ka nang bule. Ya, mulu kutut
Pak Duknik ngong mere kecet guys jebigana waktu namanya aja binasa sialang bule rasakeun sia Detia kalamurka leuwih teu heula majuna rajang dituturkeun ku Sugaraba anu milu marengan kana panarajangna Detia kalamurka. Panarajang opat rupa senjata Detia kalamurka harita bisa disingkahan kunang bule. Hiuk mustilat los. Datang panarajang Sugarba. Rikat nang bule ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing. Harita lumangsung. Balukar sina bantrokan kekuatan tenaga lapisan. Harita Sugarba ngabangkieu mundur sababalengkah ka tukang. Sideungkeun nang bule saukur ngageser saeutik sukuna ka tukang. Sugarba gancang ngajaga kasaimbangan badana. Bangkil daligleg raneg Sugarba mancuh kentang tunggalana. Sugarba kerung bari ngemuka kaget sabab kekuatan tenaga lapisan nang bule jadi leuwih ngaronjat. Tibatan waktu keur talung dina waktu anu katukang. Sugarba dengan katuhuna nyepengan mustika karang kancana anu aya dina jero balik bajuna. Ngagerendeng ngamat kakuatan tuah kasakten mustika karang kancana. Mustika karang kancana bantu diri kula sing leuwih rosa kakuatan tenaga lapisan kula mampu ngungkulan kekuatan tenaga lapisan lawan. Hadir bantu diri kula mustika karang kancana. Sideungkeun Detia kalamurka beuki panasaran maju deui narajang bari ngagero. Waya kaya borodol nongtot cakwal-kwal ningnong rubuh siada bule. Zorelat cilong Detia kalamurka maju narajang. Dituturkeun ku Zorelat tajring Sugarba an milu marengan kana panarajangna. Harita panarajang Detia kalamurka anu leuwih teu heula datang. Opat rupa senjata dina dua pasang leungeunna ting koleab ngarah kana anggota badan lawan. Eta panarajang teu disingkahan kunang bule. Tapi ngajorelat bari ngalayang mapagana panarajang anu jadi lawan. Kejadian saterusna harita di antara sameran opat rupa senjata lawan. Jejekan suku katuhunang bule bubus nyusup di antara celah lolong kerang kosong sabetan opat rupa senjata lawan. Kacepatan gerak nang bule teu mampu diimbangan ku anu jadi lawan. Jorelat kalayang set jejekan kal dada hiuk deken Detia kalamurka ngagero kaget bari nahankan nyeri terus kabangkieun mundur sababararengkah ka tukang. Waktu nang bole napak kana lemah datang panarajang Sugarba. Rikat nang bole ngapenung panarajang anu jilawan. Pikeun anu kadua kalina bantrokan kakuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun harita lumangsung. Saukyuklukas. Gese waktu sababaraha detik disanggeusna ngapenung panarajang lawan, harita nang bule ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna ngahantem kana dada lawan. Sat hiuk ceblot dada aing anjir.
Sugarba ngageronahan kan nyeri bari ngabangki yang menurut sababalengkah ka tukang. Meh dina waktu anu bareng harica Detya kalamurka jeung Sugarba pada marancuh ke di cangtunganana. Bari pada ngatur rengha panapasna, Detya kalamurka jeung Sugarba pada karagetkeun duanana. Asal teu percaya kana kanyacaan masing-masing pada kabenangan ku panajang nanang bule. Sedengkeun Rasanti jeung Sandika kitu di anu sejena. Anu ngabandungan kana kajadian anu lumangsung. Pada kaget jeung sukahatena kaget lantaran kamampuan nang bule jadi leuwih ngaronjat. Sedengkeun sukana dina lumangsungna tarung nang boleh mampu ngimbangan dua urang lawana, malah bisa ngasupkeun panajangna. Rasanti ngarek ka Sandika bari ngomong lalaunan, diperhatikan ku abdi sakuca senang bule numpi diri tasela kemampuan dirina jadi langkung hebat kelingan Kang Dika. Gaya nang bule sanes wae mampu ngimbangan dua urang lawana, tapi mampu ngasupkeun panarajangna. Sobri kumaha nemutkeun Kang Dika, Kang? Memang laras eta bisa urutkeun ku antitean. Ilmu silat sareng kekuatan tenaga lapisan nang bule janten langkung hebat. Ya, mudah-mudahan bedang bule mampu ngungkulan dua urang lawanaan. Eta diharapkeun ku akang mah nang bule memang kedah unggul Kang Dika. Mari diupami dudikeun ka Kang nang bule anu kasore jajaten Kang. Di antara urang sang anu sanesna jelas mah anu mampu pikeun ngimbangan kakuatan ilmuna Sugarba jeung Marungkir anu ngajal-majal di Detya kalamursa Kang. Sedengkeun si Banteng Wulung ningali nang bule geus mampu ngasupkeun panarajang ka dua urang lawana. Harica jadi penasaran mun teu mapanas ka Sugarba jeung Detya kalamurka si Banteng Wulung harita semu anu ngagero. Woi! Detyaan! Sugarbaan! Popoloko kaneuy! Nese langayang binasaan kanang bulean teh ngalah kakang benangan kumanarajang anu dilawana. Oi! Anu mancak kencong ngagugus si Jepri si Plokoy. Sok ngajongklokeun si Tama oi. Alah. Ngentong wakaan. Ngumbaran caritaan siah belakok kujubaran. Mangneh duaan ngalah ka kumaha ngoge moal bingsa binasakeun nang bulean mah. Nang bulean teh incuan ka ngawing-ngawing. Muning keneh nganggeus we mangneh duaan ngaku kana kangunggulan nganu jadi lawanan euy. Ngasok ngarek kumaha ngayeuna siah maneh duaan Detyaan Sugarbaan. Ngatuda nang bulean dilawanan. Aceng jeprut anu padeukeut jeung Kibuyut Debleng. Katut si Banteng Wulung harita aceng jeprut ngarelet ka Kibuyut Debleng betus nyarita. Serang kadung anu langsung jelas gak adilnya Ki. Bener gak Ki? Terus serang geuleuh si Aceng teu bisa ngan saukul lalajo bungkul ieu mah terus serang harus bertindak lah jeung jeprut oge gitu lah. Anu masak Aceng ngina rek maju lah rek ngabantu kanang bule Ki. Terus serang geuleuh si Aceng mah kan lu ngaranna calung mah moal ditinggal isaha anu jadi lawanan bener teu. Sabab kan sadayana geus mala uringna bener teu. Kalau Aceng mah kan memang geus saha gitu tah. Lain-lain ngontong
coba-coba rek ngabantu jalung sagarupa cengoy. Hehehe. Dua orang lawan nu keur di harapan kunang bule lain salingali lain cengoy. Beunggeus cicing we jeung dewek ngabadungan di dieu euy. Tapi Aceng Jeprut bangun anu teterjal hayang maju ngabantu kanang bule. Harita nyarita deui. Nggak bisa gitu serang Aceng mah. Hari saukur ngabadungan bungkul mah, no ke Aceng mah. Lain oge berjuang, bener tuh. Ki Buyut ya pokoknya mah kudu menghalangi karena Aceng Jeprut lah. Terus serang ke Aceng mah. Muhagimi lah berhadapan dengan siapapun juga lah. Muarek mikiran ujai lawan. Lain tandingan Aceng, bener tuh. Pokoknya dihadapi siapapun orangnya juga. Dan juga meskipun ilmunya tinggi, pakai pakaran apa, ke Aceng mah eueuh. Ke Aceng mah diserangkan sih baheula geus ilmunya saha sih lah. Tong bae jeung jebleh haju sia jeung mewek nyebutkeun ilmu saha ah. Oh, tapi ilaing mun maksakeun maneh maju ngabantu. Engke ilaing anu buah kacilake ceng euy. Buat dilatih jurusku deweh dikarek sababaraha poe. Kumaha mun ilaing nepikeun ka hanteuna alias rubuh-rubuh nyawaan. Montong neangan panyake ceng euy ah. Itu serang masalah kematian mah. Kesiaceng mah mal dipikirkeun Ki. Dan semua orang juga yang hidup ini semuanya bakal malaudar Ki. Yang pasti ketika kita di pasian hidup kita harus sedekah pola lah untuk nanyarkan keadilan, untuk menindas kejoliman Ki. Terus terang kesiacan mah kan lebih baik mati berkalang tanah lah daripada ngancap karena tindakan kejahatan gitu Ki. Benar aja Ki. Terus terang lu mata geus lah tong dihalangan Ki geus Aceng mah. Pokokna mah geus Aceng mah tetap kudu maju. Kudu ngabantu gitu. Benar tuh. Jangan sampai tinggal diam saja gitu kan. Terus terang wali tarung sapaehna Aceng mah terus terang lah. Sabab Aceng mah kan saja gitu Ki. Tong lihat atau wali halangan Ki nya. Ya meunggeus cicing sacing ah. Kos nuheuh wae sia ngomong teh ah. Di dia cicing ceng. Sing beunang dicare ku dewek teh ah. Terus terang bisa gitu Ki. Pokoknya mah Aceng rek maju ngabantu lah. Era ku si Sultan Mudi sok nyindiran wae ka Aceng terus silang cenah kos nu heueuh cenah bapaleukeuh cenah kawani mah eueuh cenah gitu. Belah geus silang lah. Si Sultan lah cikeun sih kudu disiksa babokong lagi. Beungeus atuh momo kasasara sia. Aki kudu ngadukung Ki ka abdi. Montong liangan picilakaeun ceng euy. Cukup mah Bandungan we ulang mah di dieu. Anda bisa gitu terus terang Aceng mah. Aceng kan kesini ku sasaha Ki. Oh, apa? Bukan mah Aceng rek maju ngabantu ah bener teh. Bedegong si Aceng. Ilaing tepikeun kata rezeki itu teu beunang di halangan ceng euy. Nyaan ilaing keukeuh. Teuing mah maksa keukeuh hayang maju ngabantu. Meunggeus hasok ku lewek di dinan hasok maju kitu. Sok. Keukeuh ceng maju saceng. Tong tulang cileung sia. Geus dicitah ini maju ngabantu ku Ki Buyut debleng, tapi Aceng Jeprut kalah ka cicing teh ilit. Kumaha ari ai lain pamikiran ceng euy. Ku dewek geus dijurungkeun ini. Sina ngabantu tarung. Da tetelejal teu beunang dicarek, ari ayeuna kalah ka cicing, bari hulang-hulang, bari gagaro teu ateuh. Sateu nu bareg saceng. Hasok ilit maju ngabantu. Kanang bule tuh sok. Kekoek jamaah. Aceng Jeprut ngadadak leungeun katuhuna nyepengan beuteungna bari rada sumir terus nyarita. Gusrang ieu beuteung ada kali males kieu Ki. Ngadaha tumis asem gitu. Beneran aslinya Ki alak-alak ke nanti seueul gitu serang. Aceng kudu kaceh heula ieu mah bener Ki. Lila lawan. Alah iya bisi ngaborus tu dia benar teh. Alah jeung nali tali pas ini teh nguah heula ieu angeun
sampai gemaut jadi Allah terus terang betul jadi mulibak ya ki kudu kasih heula ya mah lamun teu kasih heula mah cilaka sih misalnya mah terus terang sanajan Aceng kudu kasih heula tapi Aceng geus ngabuktikeun kan terus ku saha beuleuh ki rek kasih heula nya ki nya Aceng jeplut terus ngarios ilit bari nyepengan beteungna Ki Buyut Debleng jeung si Banteng Bulung saleurik ningali polahna Aceng jeplut anu peupeuleuk ka bas bener we rek ngabantu Nang Bule nu kita telajal hayang maju tarung ngabantu ka Nang Bule ari geus dijurungkeun ka Kang Dadak nyieun alasan mules beuteung wah sing Aceng masih meuleukeuseukeun rupa-rupa pisang euy ngari sugan teh bener we ngarek narung majuan bantuan Nang Bulean meuni singgang anu heueuh we ari ngomongna mah tataraja peupeuleuk napina sanggeusna dingjungrungkeun mah ditingtah nginit ngalah ka loba ngalesan make jeung mulibak beuteung bujur geus asa emput-emputan rek cai heula dewe ge sugan teh heueuh we eta teh euy si Aceng anu teu sieun ku sasaha carek maju tarung ngabantu Nang Bule ari pek kalah ka kitu patut geuningan jadi hayang seuli ka dewek laoge teh euy ngenya bener ngari ngomong nama siga nganu ngenya we ngeca sing Aceng nganu teu sieun ku sang saha teh kuneon rasantian teh make jeung miluan serian mitu geuningan si Banteng Bulung ngaret ka Rasanti nu diraret terus ngajawab bari saeutik asuda rek hayang sali kumaha ari Mang Aceng siga anu nya we tatareje teu beunang dicarek ari geus dijurungkeun kalah katurus mules beuteung nyeunit ka cai dasar si teu sieun ku sasaha rupa-rupa pisan tuh perhatikeun si Detia Kalamura jeung si Sugarba geus pada sagade diri pikeun neruskeun carulungna siga namanya masing-masing daripada musurkeun deui perhatianana ka tempat lumangsungna tarung Nang Bule anu mancuh dina tangtunganana harita ngabagikeun paneuteupeuna ka dua urang lawanna terus harita nyarita geus kabeungan deui we eta si saha teh Kang saha itu tuh geus papeuleuk deui itu masing-masing pada musurkeun deui perhatianna ka tempat lumangsungna tarung Nang Bule anu mancu dina tangtunganana harita ngabagikeun paneuteupeuna ka dua urang lawanna terus nyarita geus kabeunangan deui we ku panajang aing geuningan maneh duaan teh Detia Sugarba rek kumaha bisa ngabinasakeun aing ali maneh ali terus-terusan kabeunangan ku panajang aing mah lumayan amis tiisnya panajang ti aing mahnya Detia Kalamurka jeung Sugarba beuki tambah muncak amarahna Sugarba mureleng ka Nang Bule terus nyarita si lain montong wakaboga anggapan geus unggul sia Nang Bule dewek duaan masih kene sanggup deui pikeun neruskeun ieu tarung sarta bakal mampu modalan si lain
urang teruskeun sia tarungna. Roboh sana bule. Jorelat cilong Sugarba majuna Rajang dituturkeun ku jorelatna Detya Kalamurka anu marengan kana panarajangna Sugarba. Harita panarajang Sugarba jeung Detya Kalamurka jeung leuwih garang. Panarajang Sugarba anu pangheulana datang langsung nang puling apeung panarajang lawan. Lumangsung deui bantrokan kakuatan tanaga lapisan ngalibatan leungeun masing-masing. Syauhiu kedugas. Sameme Sugarba kadorong mundur ka tukang. Harita nang boleh ngasupkeun panarajang sapasang leungeunna anu pilih kencing ngahantem kana dada lawan. Sat hiu kebelas. Hiu aing kabelangan deui anjir. Aing kabelangan deui. Sugarba ngageronahan ka nyeri bari ngabangkil mundur sababalengkah ka tukang. Datang panarajang ti Detya Kalamurka. Harita nang boleh ngacorat terus ngalayang kabelah katuan badan lawan. Saterusna sapasang leungeun boleh ngahantem kana leungeun katuhu anu karep jeung anu hareup jeung anu tukang ngajadikeun senjatana leupas tina cekelanana. Cek. Waktu nang boleh napak deui kana lemah. Harita suku katuhuna najong kana kekamplong anu jilawan. Sat cek deso. Jeli sedai. Aduh. Detya Kalamurka ngageronahan ka nyeri bari ngabangkieun deui mundur sababalengkah ka tukang. Sugarba nu geus leuwih ti heula bisa mancukeun tangtunganana. Harita musirkeun perhatianna kalabah nang bule bari ngomong dina jol hacena. Edan, bener-bener hebat kekuatan nang bule teh yeuh si goblok teh yeuh. Hebat kekuatan tenaga lapisanana. Padahal aing tadi geus kamat kekuatan mah nyata kekuatan tuah kasakten. Mustika karang kancana kekuatan tenaga lapisan aing geus leuwih rosa. Tapi tenaga lapisan aing can mampu ngukulan kekuatan tenaga lapisan Sinang Bule. Kayan Sinang Bule cecela jadi lebih hebat tibatan ke waktu tarung ceheula. Aduh aing ripuh ya. Sugarba ngaret kalebah Detya Kalamurka anu keur ngajaga kasaimbangan badana sangkan henteu rubuh. Sugarba mimiti kaentepan ku perasaan sentar. Sabab tarung geus lumangsung sababaraha jurus sarta nang bule ngayunan 2 urang lawan tapi kalahkan nang bule anu geus 2 kali ngasupkeun panarajangna. Ningali Detya Kalamurka geus mancukeun di tangtunganana. Senjatana kali tinggal 2 dina cekelan leungeun kenca hareup jeung tukang. Harita Sugarba ngagajeng luncat satelusna nangtung digireun Detya Kalamurka. Sedengkeun nang bole anu mancuh dina tangtunganana harita nyarita ngalelewean deui ka 2 urang lawanna. Ceuk aing oge naon? Maneh mah bedegong Meungeus montong maksakeun maneh. Neruskeun deui tarung anjir aing syukur kitu patut mah. Kena naon neruskeun tarung oge. Ali saukur reka beunangan deui ku panajang aing mah. Kasihan deh loh. Saukur begung ngabacot wungkul maneh masa Detya Sugarba. Kasul heueuh pepelekeuk siah teterjel. Gelingan syukur kitu patut sia teh. Sugarba ngaret ke Detya Kalamurka bari terus ngomong lalaunan. Waduh. Ningalikeun ieu kenyataan. Ulang geus waktuna kudu ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan sapenuhna ieu mah. Alah. Ku gabungan kekuatan panarajang anu sapenuhna tangtu urang bakal mampu ngabinasakeun wamalak Sinang Bule ieu si kurang ajar.
semua ulek danten ya. Detia kalamurka ungek nanakeun satuju kana caritana Sugarba. Bari musyrikeun panentepna kanang bule harita Detia kalamurka terus nyarita. Waya kadalah bulu kusunu belekeusekeun. Sanajan sakumaha hebatna kemampuan maneh sareng bule. Tapi gabungan kekuatan sapinuhna ti dua urang lawan. Geus jelas maneh moal mampu dilengimbanganana. Brojo, Ningnong, Puruput nungtut, sianang boleh kurang ajar. Sugarba nyuruh nyambungan kanan caitana Detia kalamurka ditujukeun kanang bule. Si lain geus ditakdirkeun ku binasa ku leungeun dewek cenah bule kurang ajar. Mangsa dewek duaan maju dina rajang deui sia. Kakuatan gabungan sapenuhna tumiba ka si lain deui sia. Mangka si lain bakal rubuh dina kayaan nyawaan salam bule. Menirangu kitu tanya capek si koplok. Aduh. Geus capek dewe kawas kitu malih mah Detia Sugarba. Entong capek wae tuh sia teh buktina mana sia teh. Sakitu geus sababaraha kali ditarajang ge eueuh anu bagug ngasupkeun panajang ka aing geuningan sia teh. Hasok gancang buktikeun caitan maneh duaan teh. Mun heueuh mampu ngabinasakeun aing diantos ku aing sok. Sok. Ulah mung saukul ngomong gunggu atuh sia teh. Tukang ngarit jugut oge sia jeung tukang ngeduk sumur bagugeun ngomong kitu wungkul mah sia teh. Detia kalamurka sakujur badana ngakleter nandakeun keur musirkeun kakuatan sapinuhna. Kitu deui Sugarba harita musirkeun kakuatan sapinuhna. Kana sapasang leungeunna urat-urat tina sapasang leungeunna ting talak-tak disada rakatak calalak arjalak kajadian saterusna harita. Duanana ting celat majuna rajang. Nang bule bisa ngarti kana kaayaan dua urang lawana anu maju narajang ngagunakeun kakuatan anu sapinuhna. Pikeun ngembangan kakuatan nuju lawan harita nang bule leuwih ngaronjatkeun kakuatan tanaga lapisanana. Kaayaan anu lumangsung ngagetkeun sakabeh anu keur ngabandungan. Harita nang bule ngajerat terus ngalayang kagegereun belah kencaeun Detia kalamurka nu panalajangna leuwih ceulad datang. Kacapecan gerakan nang bule teu bisa diimbangan ku anu jelawan. Harita dina kayaan teu napa kana lemah, harita cacongan suku kenca nang bule ngahantem kana leungeun kenca hareup lawan. Kitu deui leungeun kenca nang bule ngahantem kana leungeun kenca anu tukang. Ngajadikeun dua senjata lawan pada lepas dina cekelanana. Jerat kalayang yes. Detia kalamurka puguh we kageteun. Sabab geus teu sempet nyingkahan panarajang lawan. Tapi samemeh leungit ka kagetna harita panarajang leungeun ka tunang bule ngahantem kana sirahna Detia kalamurka disusul ku panarajang leungeun kencana anu ngahantem kana beuheung lawan. Panarajang kana sirah hiuk ceblogas disusul panarajang kana beuheung sakdakna ampun kawan aduh ampun. Detia kalamurka ngagero pancang bari ngacengkang oleh abgat tukang. Nang boleh cacana pakana lemah. Harita datang panarajang Sugarba nu ngalayang teu napakana lemah. Nang boleh teu kapalingan gerak harita ngabendung panarajang lawan. Geus waktu sababaraha detik disanggeus ngabendung panarajang lawan. Harita leungeun kenca nang boleh ngahantem dada lawan disusul ku panarajang leungeun katuhu ngahantem careham lawan. Dipungkas kutajongan kana kakamplong lawan. Saksu keblogas. Panarajang kana dada. Hiu keblogas. Panarajang kana careham
dipungkas ku cajongan kana kekamplong sedek deh wah aduh ai Sugar maga gero bari ngasengkang oleh abga tukang detia kalamurka nu leuwih ceula rubuh ngabebengkang maring lemah sengkang oleab dedebut jirim detia kalamurka balik ka asal jadi marungkir disusul ku Sugarba anu ngoleab ngalayang turun ka handap kalayang kedebut Sugarba robuh maring lemah kalayang nang bule turun terus napak kana lemah terus mangtu dina tangsunganana bari merhatikeun kadua urang lawana anu masih mampu ting kolonel hudang nandakeun kakuatan daya tahan badana cukup hebat marungkir jeung Sugarba nyusutan getih anu ngalai kaluar tina salah-salah juru bibirna ningali nang boleh aya dina kaunggulan harita manggali asa kurang sugema hatena mun teu ngekea ka marungkir jeung Sugarba anu geus dirubuhkeun ku nang boleh harita manggali nyarita semua gelo hey marungkir Sugarba si wawalak danten sekarang menjadikan karasa sama tulang kehennya ngomong saja pacarik-carik mau nggak binasakeun nang bule akan tetapi geuning buktiannya mah kaum berdua menjadikan tak berdaya bibirang di kolong cacang menjadikan lempang akang egang kamu berdua memang lalawora teuing euy kitu mau ngabinasakeun nang bule putus sirawing dilawan rasakeun akibatnya sama rongkir Sugarba rasain lesen sedengkeun nang bule bari ngabagikeun paneteupna harita ngadadak